ente ulah neangan anu aneh ka Jakarta, ente ulah neangan anu aneh ka Banten, teangan di diri sorangan poreng urang teh termasuk makhluk nupang aneh-anehna. Keanehan urang teh diciptakeun ku Gusti Allah, manusia ahsan taqawim. Sekian miliar kuari di dunia, eueuh nu akur banget na. Aneh. Di samping eueuh nu akur banget, irung sugan aya nu akur eueuh. Deula Habib mancung, deula ente kutil. Takur kulit, deula kulit berbeda-beda. Hidung putih, coklat. Tuan Syekh Abdul Qadir kan saw matang ke hitam-hitaman. Irungna mancung, janggotna lebat Tuan Syekh. Matana tajam, suarana keras. Inilah Tuan Syekh Abdul Qadir duku urang kuari dirayakeun. Apakah orang pesen hayang kos kieu teh bisa? Apakah orang pesen hayang pendek, hayang jangkung, hayang putih, hayang hidung dan lain sebagainya teu bisa pesen ka Gusti Allah? Ieu mah urusanna mutlak ku Gusti Allah. Aneh berarti urang sok ente kuari ngabaris sugan anu akur banget eueuh. Eueuh, deuleuh ka dieu ya karing. Deuleuh ka dieu pohara. Maksudna anu kasep, deuleuh ka dieu karasep. Ya Allah ya Rabbi. Perbedaanana naon? Ente makan eueuh Qur'anan, ieu makan aya Qur'anan. Ulah amin lu eueuh Qur'anan. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ialah manusia aneh, nu mantak. Urang teh geus diciptakeun menjadi makhluk nu aneh. Nu paling aneh ketika arwah diturunkeun ka ajsad bakal asup ke alam barzakh. Urang di alam dunia ayeuna bisa ngurus arwah, bisa ngurus ruhani sehingga orang bisa selamat masuk surga. Ipang aneh-aneh nah. Lantaran kuari orang mampir di alam dunia, masya Allah hampir jarang selamat. Sebab lawan dedelean awewe loba deres duka tutupan mah terbuka sebelah, sapotong deres nu hepe mah gede. Masya Allah karim, Masya Allah karim. Kahandapna ya Allah deres make lepis mah make deres, kamu make rongres mini haju putih deh. Atuh sakelas Haji Mamin mah tilok kicep kieu mah emang pinarakaeun beureunya mah ngan haju ka sorga deui.